cak abah drama almarhum inget baik urang embung maca Quran embung maca sholawat asal benta bae tengah peuting asal bentana benta beneran ulah benta nonton benta benggis kieu bae diuk bacana belajar benta teu kula mah eta kadadengikeun bae almarhum abah belajar benta bacana siah heulana geus bae di jam teh kula inget bae sajam bacana peuting misalna ti jam 1 ka jam 2 belajar benta bae kieu benta diuk aing mung babacaan mangke ge kebel-kebel manyana ge mikir ieu aing benta bae atuh non gawe atuh mending tuh Masya Allah kula kamari zarah bareng teh jeung Rusdi Tamilu teh kukula asal penting bahasa penting diwarah maksudna kena huda bener ngobrol mah kuat asal geus teu ngobrol bae geus kita ngalawudu bae terus padahal diwarah kukula mandi kula ngabejaan biasa ngobrol diiskeun awak maksudna jam 12 asa jam 12 mandi dititah kukula tadaikeun satu kali mangsa nurutan mandi aing gering isukna ayeuna ngan jajamu kunaon gara-gara mandi jadi ngadadak kos kitu biasakeun moal nomor kahiji cerik peuting nyengcerikan sieun ka Allah dosa nomor kedua benta sabilillah yakni maca Quran sholawat tafakkur benta nomor katilu peureum tina nu diharamkeun ka Allah ku Allah kaopat wa hurrimatin nar ala ainin diharamkeun neraka kana mata nyiksa bungeun nyana teu meunangeun ku Gusti Allah lamun mata geus aman kabeh awak aman tina naon mata nu mana tufiat fi sabilillah anu dicokel anu dipareuman ieu mah berarti perang mata disiksa ku musuh perang mata dicokel kadeleuna ku urang ngeri jasa di dunia di akhiratna berarti engke neraka ge embungeun nyiksa masyaallah hari ieu mah berat teh nu kaopat lantaran kudu di medan laga bener-bener dicolok ku musuh loba jasa seperti Irak dicokelan matana pan kamari kadeleuna ku urang ngeri di akhiratna engke nyana seserian Masya Allah karim na ieu mah geus bae nomor kahiji tadi mata nu moal disiksa ku Allah nu mana kana nomor kahiji mata nu naon nomor hiji ulah ieu mah otak di mana ceuli di mana ya Allah ya Rabbina ya urang keur carita nyaritakeun ngaratus almarhumah patali jeung urang ge kan bakal maot sedengkeun engke di alam itu mun teu ka sorga kan ka neraka ulah nyakan nyaritakeun loba-loba heulanan mata beta tadi tah sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang lamun neuleuk kieu set moal kusabab naon sebab loba murid urang mah pan kiai manja dihareupeun murid meuleukun awewe belaga eta mah belaon kiaina offset eta kiai ai di makhluknya na ngajaga parangsana Allah teu neuleukeun Allah mah neuleukeun di makhluk mah urang bisa nyilip di makhluk mah urang bisa pura-pura di makhluk mah urang teh bisa mipindingan tapi Allah mah neuleukeun teu pernah teu neuleukeun hiji bae Allah nah urang mata dijaga sakumaha tadi Allah neuleukeun ka urang cukup diniatan urang lillahi ta'ala para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah